saya Yahudi. Ulah pabaredogan mesti kena kana masjid. Ulah pabaredogan kena kana bawang lebar. Cacing naon. Cing juralit. Cing debut ya kan. Cing debut. Alah. Kan bae geus kaul makang urang teh. Ras ingat ya ke Bapak Semar teh damang. Nyata mentak. Cepot. Leuh, saha? Ulah kaget pot. Alah, dawala. Naon? Aya saha? Juragan Arjuna dulu itu. Bagja maneh la ilaha illallah. Omuing. Nah, haturkeun sembah bakti sulai. Nuhun pot. Gening maneh aya di dieu. Nuhun ulah. Mana? Eta alah Gusti. Aya dunungan aya Bapak Sembah kapihatur dunungan. Aya Bapak Nuhun dawala. Bapak Jokowi. Manawi teh aya Bapak Jokowi. Leret atuh. Suga teh lain gawir. Sakitu lawangna pan. Alah. Deka mana maneh abdi teh bade deudeus ka itu ka puseur dayeuh. Kebeneran atuh bisa tepung di dieu. Sumuhun Bran, dupi agan bade jengkar ka maneh teh. Dek nepungan bapa maneh. Uluh, uninga ti saha Bran? Naon? Ieu. Manawi teh aya wartoseun. Salaresna pun bapa teh teu damang Bran. Bapak maneh gering nuhun lan parantos sasasi pun bapak teh teu damang panyakit naon ai kawitna mah hareeng bisul beuneur lami-lami gegerungannya dugi kaki warige atuh da tukang beri tadina lami-lami tipes. Lami-lami panginten tipes. Terus di lanongan eta ge ku abdi teh. Wah, ku sagala rupi lanong. Teu aya sing teu aya nu mampu lanong oge. Sagala dibantun ku abdi teh ka dokter. Ka puskes. Nya. Da sia salah dari dibawa ke dokter hewan. Pokoknya disuntik mereka. Ka rumah sakit jiwa tilu balikan. Bilih kakandungan bulan di parios ku bidan dapat patuanganna teh ngabereuhan bapak maneh teh nuhun bulan bilih kemar budakna teu apa kaula bapak maneh gering ngan anu jelas kaula teh aya kaperluan ka bapak maneh saya atuh kula da kantun sabaraha jam deui ti dieu mah karorompok bulan ayu teu nanaon urang tepungan ayeuna ayo bos nah aya buka beneran Semar Badranaya tokoh masyarakat anu diajen pisanku warga masyarakat ayeuna teu damang dinten nu ngalayat tereureut hasil tina kasayan ka masyarakat itu kayanan alarasan rine nu ngalayat parantos teu araya leres Semar Badranaya ayeuna mah parantos teu lebet cai-cai acan empes-empesan ngan ukur napasna nu kadangu doh ku garwana leres parantos teu tiasa sasauran parantos kakonci ngan ukur gular-gilar socana Dewi Siti Ragen anu satia kacaroge anu ngamong-mong sasatna ka ieu Semar Badranaya leres
Semar ku ayana teu damang teh kembang-kembang ngiring layu dang daunan pon kitu deui malah katebak ku angin leutik dang daunan cinggarupai jiga nu ngahiap ngahayu-hayu Deh. hayu mulang pulang ke alam nirwana alam asal poe panjang Leres. atuh ku kituna ieu alam lir leungiteun kudu kasaha jeung kudu kumaha Wallah. Leres. kitu kayanana Sampurasun Aceh saha kaula Arjuna aduh tobat ting mangalingih-lingih kaula nu Kolo. Sadaya patingannya dipepek si dunya rasa. semakaturan rawuh kahunyuk pangarsa pangaulaan nuhun Aceh tingali pun lanceuk kaula nun nganukur empes-empesan parantos teu tiasa lebet cai-cai acan pangarsa Kang Kakang Semar Kang ieu kaula ieu Setiasa ngawaler kula. aduh panyawat naon Aceh anu mawi duka kaula nun pangersa penak sareng pun anak astra jingga sareng dawala di jalan bieu kudu kumaha kaula nyaritana Ma sembah hatur mah nuhun jang penak di mana sareng dunungan di jalan kalau resan mereka dieu Pak ieu dunungan teh aya ieu Bapak Pak kayeuna mah jang geus teh lebet cai-cai acan Bapak maneh daya udah kumaha atuh abdi diuk sabar jeung tawakal coba kapunten tina sagala pihak kalapatanana pun bapak lan dina salebeting ulun kumaula tangtosna oge seueur lepat nabatan laresna dihampura pot Ma ya abdi nuhun jang tingali Bapak maneh ayeuna mah geus teu bisa nyarita Pak teu kabujeng abdi meser martabak teu dugi ka kota Pak Bapak teu bisa jang teu bisa nyarita hapunten Bapak abdi hapunten dunungan hapunten kalepatan pun Bapak dihampura dawala muga we tiasa ngahapunten kana kalepatan pun Bapak Mustika hasinu hiji can kacote dimimiti Ustad Haji Ayu kencangna tetap meranti pageuh dina ajen diri kumaha wae atuh agan pun Bapak teh dalanong sadayana oge
terus dilaksanakan parantos dilaksanakeun sagala rupi lanong boh lanong kampung boh ti dokter kulu bawang sakintal ku abdi di hulu mainnya nu gering siapa dia ngecoy sama beak nama ku akang ieu teh kumaha mimitina kawitna mah panas kaula nun pangersa lami-lami manawi teu moal kateterasan ulah kawitna mah kahujanan teteh kulan sugan teh pilek teh wungkul aya-ayeuna kateterasan bilih pun bapa enjing pageto kulan ai parantos ka uninga mah abdi sadayana ulah dinaha-naha ku dunungan mudah-mudahan we atuh cing kararuat kulawargana kabeh ulah milu gering anguran singa doa sabab ku unggah jelema oge ieu teh bakal kaalaman kajadian kieu ulah gering sararea tapi loda mah kaula nun bakal kaalaman sumun katerangan ge parantos ngawartosan kulo nafsi dai katu maot dah naon Kang yen sadayana oge bakal kena kuruksak nya maot teh tenan kulna teh kul jame teh nya teh eta teh sakabeh iya taku kituna memang ieu teh geus jadi biasa tapi heueuh saha nu teu melang saha nu teu cinta boh aceu kacaroge boh anak kanu jadi bapa da kaula ge baheula memang ngalaman beres marah kaula mah keur leutik keneh keur burei keneh dikantunkeun ku Kangjeng Rama Gusti Panu suwargi ulah remajana bilatung dula muga-muga we urang astra jingga dawala cing bisa neruskeun perjuanganana cita-cita kolot nya eta anu bisa jadi kolot tauladan jadi contoh kabalarea Semar sempengangken-ngangken mar menyemarakan datna alam nyaksi kana hade jeung gorengna alam wallah mudah-mudahan itu sanajan bapak maneh bentukna kieu tapi seungit di masyarakat can aya kuciwana nuhun ulah mudah-mudahan abdi sadaya tiasa neraskeun perjuanganana cita-citana kitu ulah tapi da kaula datangna ka dieu teh lain dek ngalayat nu gering da teu nyaho gering teh kaula teh boga maksud anu tangtu aceu astra jingga dawala cing apa ieu nagara amarta teh sakedeung deui dijajah ku jalma-jalma nu sarakah wallah jalma-jalma nu biadab salah keur demam itu budaya urang tereh kalindih ku budaya-budaya deungeun alah mudah-mudahan urang tiasa mertahankeun anak ulah tapi kekuatan ieu jurig nu ngajajah teh moal kuat urang kajaba ti kudu make teori ai teori na teh kaula nya teh kudu bisa guguru heula ilmuna rek disadap ke di mana geus disadap ilmuna bakal nyaho kalemahanana kaula guguru ilmu teh sabenerna mah kaula teh keur nyadap pangartina naon rahasiana ngan ieu teh syaratna berat guguru ilmu teh guguru ilmu ka eta raja ngaranna teh Prabu Jagat Netra ti nagara awu-awu langit raja-raja kabeh hampir sujud ka eta raja ku kasaktianana taina teh urang teh jadi ancaman maranehna carana kaula dek guguru ilmu ka manehna ngan syaratna berat ngan sanajan bari berat ieu teh da keur kasalametan sararea keur kasalametan negara jeung bangsa tapi kudu ngorbankeun hiji jelema heuh ngorbankeun maksudna teh kumaha lah nya kaula guguru ngan syaratna kaula teh kudu mawa jelema meunang motongkeun opat wallah atawa opat potong dicacag
saha jalmina ulah saha jalmina saha kaula nu hampura ka sararea da ieu mah keur kasalamatan sararea anu kapenta teh ceuk nyaeta Kakang Semar pisan kudu dicacag ku kaula jadi opat. Luh, tobat. Gusti. Pun Bapak. Astagfirullahaladzim. Nah, nya anu borok di rorojok. Abong hirup karena teh semplek. Tara kapalang aja jelema keur kieu. Teu lepat teh agan, teu salah. Keur malabuh katinggang tihang aja puguh we. Sudah jatuh ke tenggang tangannya. Cing Ridho sararea da puguh keur kasalamatan nagara jeung bangsa. Jeung tibatan Bapa maneh paehna mubadir. Ai kieu mah dipake syarat yakin keur Bapa maneh bakal jadi ibadah. Gusti Nu Maha Agung dunungan kaula. Ampun kaula nun. Saya nama kaula heulakeun. Saya nama abdi heula kan. Abdi teu tega upami abdi hirup ninggalkeun Bapa dicacag. Mending abdi heula paeh ai kitu mah abdi geus paeh teu nyaho meureun Bapa dicacag. Teu katingali nya Kang. Dina hirupna ge abdi bakal kagegeloan. Bakal kaedanan, bakal inget wae kana hate. Bang blang beung-beung meureun moal nikmat sagala rupa oge ulan tangtos sabab abdi kabayangkeun wae panginten pun Bapa dicacag moal tega pasti kaelang-elangan sae keneh abdi heula we paehan ku agan abdi heula we ganah moal tega abdi sakulawarga we paehan abe teu jadi bayangan wae. Teu jadi bayangan ka abdina. Kaula heula. Nulungan. Keun bae maneh mah pot ulah keun bae mah. Entong mah. Sawios abdi heula we mah. Dan di ayeuna keneh abdi mah teu satuju. Satuju keneh abdi paehan heula. Abe abdi teu terang. Pun Bapa dicacag abdi teu ningali maneh sanggup dipaehan mangga ai demi nagara sareng bangsa mung abdi panginten Ridho demi pun Bapa pepeulieun abdi teh mulang tarima ku harta teu boga sae ku nyawa ora mi HP mah bisi teu boga suluh bisi eueuh cai pangalakeun cai bisi eueuh suluh pangalakeun suluh dewek moal tega abdi paehan ulah jang ulah keun bae mah entong mah aya keneh rama di Sekar Mume aya keur mulih ari abdi kudu balik ka mana keunena ku kuringnya dituturkeun atawa kuring heula entong mending dewek heula mangga paehan heula we abdi tega lara tega pati tega lain kaula nu rek maehan tapi imah pamenta maneh abeh kaula teu boga dosa sok gerak tegerakeun kategaan paeh ulah jang mah sawios mah kana ku kuring dituturkeun pamungkas menta naon maneh dina katerangan natrat yen Gusti moal dek ngahampura ka eta jelema lamun eta jelema tanpa ridho hampura inung jeung Bapa pamenta abdi mah siji we hoyong ka kuping heula hampura emak ka abdi hampura Bapa ka abdi Pak sanajan Bapa teu tiasa sasauran tapi cepilna mah muga-muga cingadangu keneh ku jorojoi manah Bapa ngahampura ka abdi eta anu bakal jadi lawang ka surga ka abdi mangga mah hapunten heula abdi ngarepotkeun ka Bapa abdi teh ngariweuhkeun muga-muga mah tiasa ngamparkeun hampura ka abdi
dia hampura aja lah hampura deh sami-sami ya sok tegerakan kategan pae tegang pati ilang dunya sawarga gunawi ayu bapatan patah perlaya cang bulan 14 tegenek di Malekme Balumbang Timur jalan gede sasapuan mangga bapak demi bapak abdi Allahu Akbar tobat sastra jingga anaki ma hapunten sakali deui abdi mah dihampura aja tuh ampun teuing dawala mangga sajajarkeun abdi salah ma hapunten ma dihampura dawala da pamenta na aceu Semar Badranaya cepil nama ngadangu ku yeuna kajadian watak wantos Semar Badranaya dudu wong samanea ya hinggih lajeng kaluar nyawa tina ragana lingwang mukswa salirana lingwang mukswa salirana salira mukswa sapisan aduh tobat teuing geuningan ieu teh salaki geus mati ajeg salaki kaula nun Kakang Semar parantos teu aya aduh ampura Kang tobat ampun teuing Kakang Semar tega anjeun hai kaula kudu jeung saha ajeun kaula nun wayahna Kakang Semar dek dicacak jadi opat ku kaula dileuweung dicacagna hampura dek dibawa aduh Dewi Siti Ragen teu emut di bumi alam lajeng ieu nyawana Semar ngajangelek dah leres nepi kaki kumaha bulan cep di mana wujud geus katingker ku hawa nafsu kitu jadina sumuhun bakal ngorbankeun anu lian pangaruh jurig anu nyiliwuri setan Sumar mah kelong anu newo-newo deh leres gagah anjeun tapi moal aya nu leuwih gagah lintang ti kaula anu geus aya SK ti pangeran yen moal pati-pati ngayakeun jin jeung manusia kajaba pikeun ngabdi ka anjeunna walah dina jero pengabdian tangtuna oge ngaliwatan hese capek susah payah cinekna naon rupaha perjuangan moal bisa ngawujud tanpa pengorbanan ma bener anjeun teh geuning istri nu sajati sumuhun kasih cepot kasih dawala teh anak sampeuran lain anak tegas tapi kanyaah anjeun luar biasa dibabawa ku bapa sangsara ridho jeung ikhlas teu ngarasula anjeun bari anjeun teh anak raja sumuhun bulan istri soleh waras tu makaning jati-jati tu makaning waras waluya kalayan izin pangeran ridho pangeran kodrat irodat pangeran pitulung pangeran cager aja tobat teuing teuingan Arjuna nepi ka kitu-kitu najang anaki astra jingga dawala anak majang eueuh dunya kinasihan mak teh nyaah ka mararaneh teh jangnya ge ka anak sampeuran mak dek balik ka nagara mak dek minta tulung kumaha carana pikeun mulasara mararaneh Allah tenan wa istri bapa maneh geus dibawa rek dicacak jang kudu kasaha mak kudu kasaha minta tulung sampurasun
saha wa istri Satria kula sah kasampean ngaran kaula leres Dewa Nur Cahya wallah eta Dewa Nur Cahya kurang mana cing saeutik gede na anjeun teh kape pendek kudu jadi salaki saeutik gede na beureun anjeun teh aya nyerep ilmu wallah tinu jadi salaki paningali batin anjeun geura gunakeun saha cing ieu kaula sira tobroskeun paningal teh wah hijabna eueuh-eueuhkeun cenah muka sapa hartina cenah tobros paningali anjeun ka kaula saha kaula nu sabenerna cing Dewi Siti Ragen watek wantos istri nu sajati saeutik gedena parantos nampi ilmu panemu jampe pamake ti caroge eces jentre pertela ngemang bolet yen ieu teh salaki nu sajati nyata Semar Badranaya tobat dah ya aki-aki tebat ngaheureyan ka kaula nanaonan ya teh ih aduh pak pakai cewek retik sekarang anak korban deh kumaha tenang di dia diuk mah nanaonan ieu teh aki-aki teh geus heureuy teh kaluwihan teuing ngarerewasna ngorbankeun jadi anak tenang kapan urang teh eueuh deui pamuntangan angin kana kodrat irodatna Gusti nu kagungan urang sadaya kana Rahman Rahimna sumuun can waktu nak maneh balik cepo dah eta bisa so teh nyawa na abus deui lamun utuh deui ieu wujudna beres he daging geura patepung dijeng daging kulit patepung dijeng kulit getih patepung dijeng getih urat patepung dijeng urat waras teu maneh jati-jati teu makaning waras kalayan izin anjeunna cager maneh alhamdulillah eta ngulisik deui aduh tobat deui nuhun panutan calik eta we kulan nanging kumaha itu wujud salira dicacakeun bae da itu mah kurung panu penting mah eusina leres Euy ai aka geus hirup geus ari silaing paeh keneh Aya nu paeh nyoyo jangkrik. monya nu paeh nawar paeh hayang bawang mah udang ajeun udang ja lah mak Terus budak teh budak. mak ya sahaya tanya ku maneh eta emak nu ka rerendengan gitu seperti jeung lain muhrim seperti nu geugeut lah naon tinggali emak dulu emak rerendengan jeung bolon hayang kaberondong mak dawala ka mana bapak maneh dibawa ku Arjuna rek dicacak jang astagfirullahaladzim ka mana inditna teh Arjuna teh ke apa jang nu jelas marek dicacak cenah keur syarat neangan ilmu ke ari ieu saha ieu tanya ku maneh saha sling wilujeng tepang ngaran kaula Dewa Nur Cahya urang mana kaula
jauh tapi jeung maneh teh salemur tadina ti alam eueuh jadi aya tina aya bakal eueuh deui sarua sajajar jeung kaula satika sabakanya mak cepot tuduhkeun mah ka mana lompatna Arjuna ku abdi rek diberik ku abdi dek di Pulasara nya ge parantos jadi wujudna da puguh bapa abdi hade goreng oge aya wajar meureun anak Mulasara kana jadi bapa nya ngan ieu abdi teh kaget nah mah bet rerenengan kieu muni jeung budak ngora muni kawas nu teu aya kasedih bapa abdi maot teh tertawa di atas penderitaan orang lain. Betul. Saha ieu mah? Ieu teh bapa maneh salaki emak jang. Caroge emak bener. Ai abdi paeh teh geus lila ieu teh. Sabaraha taun? Cikene. Oh jadi Bapak mau teh majo nikah deui we. Pak, mak numutkeun ti Pak Uyud Buser. Penelitian Kronologis mode kieu teh mah bakal terlibat ye. Bakal loba pertanyaan mah di pihak polisi. Sabab Purkuntu karitunggul lar gagak. Karitunggak leungit bangsat aya paling. Boa-boa itu aya pembunuhan berencana di skenario ari kieu jadi nama. ayeuna Semar cepot dawala di paehan mak kawin deui aya permainan mah jeung juragan Arjuna ieu ada main juga apa ieu kacurigaan teh bakal timbul ieu gede ieu Termasuk perselingkuhan ya mah. Sabenerna bakatin ku nyaah ka maneh nyaah ka abdi mah lain kitu atuh kumaha kronologisna pangna nyaah mak teh jejeritan menta tulung salaki mati anak korban nepi ka peuyeut mak teh jang lajeng kurunyung teh ieu lalaki kasep lain ku kasepna mate kapelet teh jang ieu teh maksa bogoheun ka emak ngan ku mate kieu cekeng lamun anjeun nulungan ka kaula mangga kaula daek jadi salaki asa pangnyageurkeun anak nyaeta maneh asta jingajeng dawala kitu mate kaleuwihan maneh teh dicageurkeun teh ku ieu syariatna jadi mak teh mung jalir janji da bapa maneh geus maot moal aya nu tanggung jawab da kawin mah acan mak teh jang nya atuh wilujeng ngae kitu mah abdi rek nyingkah ti dieu mak wilujeng sasonoan sareng budak ngora Pada bulan madu pendek. Abdi bade mios ti dieu moal nyarek eta mah dahak mak parantos jadi janda ieu abdi geus kaula we aku bapa saterusna ya moal Semar teh buruk-buruk papan jati hade goreng oge bapak kuring anu ngurus ti leuletik nepi ka sagede kieu teh Semar najan aya keur ganti nak moal acara jeung manehna eta anu nyaah ka abdi ti leuletik kaula dek neruskeun ka nyaah urusan di dinya ngan kuring moal betah di dieu bisi bosen anjeun kacicingan kuring ma moal jang moal bosen wah urang indit era Kamu kesana pun ragap kan nyeri-nyeri hate aya di dieu nu jelas ieu teh bapak maneh asli ya kapan bapak kuring merek dicacag itu mah kurunganana tapi ieu mah eusina
wah curiga teh emak meni geget gitu nya bapak urang pasti ya sia leumpeuh Yuni sia teh Pengaruhan. yo percaya we leumpeuh Yuni sia teh dumeh itu jelema beunghar sabab Semar sempengangken-ngangken mar menyemarakan datna alam nyaksi kana hade jeung gorengna alam Benar. Semar iku dudu wong samanea terus sing madu trahing kusuma titising andana wirih trahing dewa kamanusan tidak percaya no way I don't believe you kan bae teu percaya ka kuring mah Bapak punyungan abdi semaheun abdi wah doraka sia ma panginten atuh Dah. nuhun maneh geus waspada dawala teu kahalangan ku iga maneh geus tobros nuhun jang Bapak nuhun dawala anaking maneh oge nuhun Bapak oge ka maneh nepi ka tega ngorbankeun jiwa ku nyaah-nyaahna ka Bapak tapi kanyaah jeung kadeudeuh dibalikeun deui ku Bapak ayeuna bisa riung mung pulung deui ya sia kapangaruhan teh putar lidah karek sakitu geus ka doktrin tidak akan gitulah dewek mah tidak akan Tidak akan percaya. bener Kang lah amuan sampingna pan boga ciri Bapak urang mah boga ciri nu mandiri Benar. punten ah bade namun sinjang sok Astagfirullahaladzim Kang Bapak mainan bapaknya gila mah hapunten mah nepi ka nuding goreng abdi wajar ja udon teu nyaho mah wajar luar biasa ai itu wujud kumaha Bapak urang tenggelan Arjuna ku abdi is ulah lamun maneh mawa dendam silakan mun init ka medan perang init ulah dibarengan ku dengki lumampah ulah dibarengan ku dendam lumaku ulah dibarengan ku ujug eta hartina gugur memeh tempur kabongohan bangsa urang ieu raja urang dek diculik ya kumaha nyalametkeunana hayu anu rek nyurikna urang tewak Bapak uningati saha dina sajeroning gering Bapak lain sagering-geringna Monitor. tapi keur mikir kumaha cara jeung katangtuanana supaya raja urang salamet nagara salamet musuh bisa kausir gitu anyat salangannya nama nya dalin sagering-geringna cek aing oge Percayalah ke Bapak. paingan eta pisang diwawal-wawal tadi terima ya da pisang na make ti kotok di pangbuburkeun ku age beak Teke. Lagi. si horeng Bapak teh bisa init beri cicing lumampah henteu ngalengkah nya kapal tilelep ka langit kuya paeh ka tiisan pireu mata katorekan nu penek cicing dilebak sirahna mapakan mega ngalayang meureun budak leutik bisa ngapung gitu Eta. Monitor. Kang. leuwih atuh leuwih ti internet kitu mah Bapak aing Wah. sakitu jang moal cukup Pak itu teh sanagara pilawaneun urang teh kitu keamanan di urang kumaha cicingeun tenang ayeuna urang bejaan sakalian moal cukup urang teh kudu loba batur hayang maneh loba batur kantenan mak kaulah nun nah cai mah Gerata tahar gitu. maksudna bakal datang semah ka dieu nah cai mangga kaulah nun lah naon
Kapiting itu kulub. Da boga kapiting we di saha mo. Lajungan non je. Di mana? Anu dibeli ku si gareng teh geuning. Eta mah cocokan tina karet. Anu dibedol. Eta teh, Anu dibedol ku bola geuning baju. ngan lihat. Palingan dicook ku aing teh nyapit. Lain ku mati ketingalianna saya teh. Bade naon Bapak teh? Urang nyalukan dulur Bapak pindah ka dieu. Pindah ka dieu. Naonana bidiukna pindah. Ka dieu. Pindah ada geus montok. Lah pindah dia lah. Pindah lah. Pindah. Maksudna Gerak pindah. lajeng ieu Dewa Nur Cahya Tuh. meremkeun socana rapsidakep sineku tunggal mateni babahanan catur dria. Catur araning opat Dria araning angen-angen sir budi citalan rasa. Iya iki. Nyaeta ngagupay ngagunakeun ilmu panggupay rasa. Nyalukan dulurna anu parantos dicacak jadi opat ku Arjuna. Walah, iya inggih. Anu digemol ku Arjuna. Leungit tina gemolanana cing balelesat. Datangna katumaritis mawa cahaya opat warnana beureum koneng bodas hideung. Beres. Putih kuning abang ireng barang ngagejlik kaburuan nyaeta jaradi jelema. Tingali pot aya cahaya naon itu? Loh kutumiri. Kutumiri nutuk leuwih teh. Nah, kutumiri teh beda. Koneng bodas hideung. Beureum. Nu biruan temannya. Pak. Ka dieu majuna. Nah, jadi di jelema dulu. Satu geuningnya. Sing barun salih. Wah, Star Trek teh teh. Incun ini anu teh. Wilujeng Sumping, yap. Sampurasun, rampes. Astagfirullahaladzim, eta teh dewa, Pak. Tanyakeun ku maneh engke. Aya keajaiban gitu. Wilujeng tepang deui. Sanajan urang papisah. Tapi tetep urang hijikeun deui dina tujuan anu tangtu. Urang ngamuara deui dina hiji rasa. Sahak jeung sakawajiban. Laras mangga calik-calik. Aduh, cepot. Dawala. Abdi nuhun maneh geuning hirup keneh. Saha ieu teh? Kula bapa maneh. Bapak Abdi. Nah, yang lieur ieu teh. Wilujeng tepang deui anjeun salaku pancerna. Aduh, anak king. Astra jinga dawala geuning hirup keneh maneh nuhun. Nuhun maneh salamet. Saha ieu teh? Kaula bapa maneh. Lieur. Wilujeng tepang deui mangga linggih. Aduh, nuhun salamet maneh. Bapak abdinya. Geuning nyaho apa we tinu tadi. Wilujeng tepang deui linggih. Cepot. Salamet maneh jang dawala. Salamet mangga linggih. Bapak abdi deui nya. Bener. Alah. Ya, Kang.
ulah ngajago kaing loba bapana aing jadi Wah, ayeuna mah. Pak ya Loba nu ngabelana. ieu teh bapak abdi kabeh ari salira sarua nya itu sadayana itu salaki mak nya anyir kuatan emak kulimaan dulu Boga teh jamu naon. Sosohan ngabela nandangan katunggaraan bapak punyungan abdi semaheun abdi dama-damaeun abdi geuning ilmu mah di bapak ayana deket-deket anak talus Bener, mata gerak korehan. anu sok didongengkeun ku bapa ilmu papat kalima pancer teh geuning ieu buktina batur menganukur ngomong bapak mah bisa ngabuktikeun bisa nganyatakeun buru-buru Pak geura wiridkeun ilmu model kieu diuk bapak nya anu didongengkeun ka pungkur Naon kan? Cing. bapak ngadongengkeun ilmu papat kalima mun ngahaji mun kawasa di jalan Papat kali papancer lain bunga haji dari rukun Islam. dari langkah beakameuna ingis dumere pangga tungna abdi tebing melang teh kirasana melang teh haji bukan haji kirasana luar biasa ngimpi aing teh lain ieu teh dawala Aya keajaiban kieu kan. kieu babarengan jeung Semar teh Teu rugi babarengan. ilmu laduni teh ieu meureun Eta teh ieu anu dicaritakeun ku Sireng ilmu papat kalima genep 7 8 ciwit. kakaknya benyeng Lain korehan mah ilmu kolot teh. ilmu papat kalima RW 3 Papat kali papancer gitu lain. Jauh-jauh ke KRW 3 tuh. nuhun wilujeng sumping dulur kaula anu opat memang kaula salaku panserna ngahaturanan linggih tetep urang teh kudu diayakeun musyawarah anu mupakat kudu kumaha carana oh saya nanging kaula ngawakilan anu tilu lamun geus nyareat kieu kapan aya dat sifat asma af'al dat hartina wujud sifat hartina rupa asma ngaran asma af'al pagawean kaula bade nyangakeun ka sarila salaku pancer mangga asma jeung af'al kaula geura lantik ayeuna Doh, eta. wow si horeng raja teh hate Oh, nyanya kameureun. jadi jelema daek cocorokot kumaha hate Jurungkeun ku hate. dijurungkeun ku hate Bener. oh montok jeung begang oge kumaha hate Kumaha hate. Eta nu ngajongklokeun teh hate kan. hate kusuk nu jual begah wujud dek gerelut kumaha hate Sagala rupa ge kumaha hate. oh cing jadi guru amin Jadi ilmu. wujudna kitu datna sifatna kieu geus aya parantos kantun asma jeung af'al kaula Eta ye pingaraneun anjeun gumantung kana warna pingaraneun anjeun teh Sang Hyang Nur Banyu waduh dupi kaula Nur Bayu Wah, koneng. Nur Geni Nur Bumi
dupi apa pagawean anjeun wayahna pangnewakeun Arjuna Geramanian di pancuran Talaga Arum hatena supaya tibalik deui kana kamanusiaan sabab eta teh katenung ku jurig alah nyaan jurig jeung sakti Wow. Akang kumawasa tapi moal leuwih mulya tibatan manusia ayeuna bapa tingali nu kumaha nu mulya teh anu bisa ngagunakeun akal pikiran budi pamilih rasa jeung perasaanana luar biasa idola eta ulah bapak. kaula teh nyalametkeun Arjuna supaya hatena tibalik deui sangeusna Arjuna sadar tuluy ulah waka kapusir daya amarta langsung ka nagara awa langit engke sarerea tepung di ditu dupi Arjuna bawa ka itu da geus sadar tangke tuduh jalan teh Arjuna nu bakal mere jalan pikeun ngajugjug negara awa langit dupi kaula Nur Bayu jeung Nur Geni wayahna pangnulungankeun Bima karunya Bima ayeuna dina emal salametkeun sangeusna di mandian langsung bawa ka awa langit di ditu kumpul siap Itu cenah nonton di ditu di. jadi Nu Payun Nur Banyu Nur Bayu Nur Geni Nur Bumi aya abdi Nurulung Atawa lurus. Nurulungan rinit. alah sia nurus tunyung Pantes. dupi kaulan Nur Bumi anjeun wayahna tepungan Kresna Benar. gara buru-buru datang gitu bilu ngarengsekeun ieu kejadian sabab lamun diantep duk ruksak ieu dunya sifat-sifat Yahudi anu ngansik dia tamang keluh siap ayo sabab Kresna teh pengaman dunya cing aya gawe gitu oh gaji we gitu Oh, ai gawe teu. gawe henteu yang busung Oh, Eta dagelan. nya siap banget ayeuna kaula bade mios pot dan dek milu ka bapa nu mana maneh cing. bingung ke bayu aing Dia cing. Pengilu ka mana, Kang? Pilih hiji di antara anu 5 ieu sa anu panggede duit panggedena duit Anu rencem, Kang. nu rencem meneh. abdi mah rek milu teh kan nu reuncem Karena teu susah. Teu susah. kuring mah kumat tugas di pancer we geus milu jeung kaula Ageni. saya Mari lu kabeh. anjeun supaya ulah ya gangguan di jalan hayu dit mangga Mari kana elap. salametkeun Arjuna berat bapak panggil teu sangka teuing bapak aing Benar, Kang. Ta eta boga bapak. mak ngehep-hep we luar biasa itu pak kejadian teh kumaha sangkan abdi bisa nepi ka kieu salat Eta salat Patri. Daya deui Kang. Akang bisa sholat. Geus apa? sabab mungkin di mana maneh geus paeh bakal aya patakonan nu pangheulana ditanya teh ngeunaan salatna Sholat Ageni. teh jakat. ai maneh tara-tara teuing atuh Lain bener kedua teh jakat. terus siap eueuh buruhna Si eta. Buru bener. naon heuh da kudu kaharti heula awaludini ma'rifatullahi ta'ala
awal-awalna manusia rek ibadah kalau kudu apal heula kanu di ibadahanana. Nah, itu itu teh mah heeh. Abdi teh kudu apal heula ka mana arah tujuan salat. Aya janji dekul mah eta mah tuturut muning. Muning teh apa di bawa ku bangsat ge ngiclik we. Kana mah dikepung. Apa? Dawala abdi buktikeun dongengkeun ku maneh. Sok supaya kahartieun. Ai salat teh tugasna aqimus shalah, adegkeun salat. Lain laksanakeun tapi adegkeun. Maksudna di mana geus diadegkeun nu jauh bakal dideketkeun. Nu hese digampangkeun. Contona batur mah geus ngadeg-ngadegkeun tower. Adegkeun tower di mana geus diadegkeun tower aka ti dieu ngomong ka Jakarta teu kudu init mawa mobil cukup ku halau Kalau na telepon anjir cacak syariat teh Nyai cager di Jakarta Nyai ceuk urang Jakarta cager mah teu jam-jaman kan ulu jadi hartina nu jauh dideketkeun nu hese digampangkeun bener dawala tapi kunaon atuh naon dewek mah salat dikeureueuh tapi sangsara jeung doa teu dijabah wae boa eueuh pulsaan boa meureun tara zakat anjir pulsa teh zakat. tara sodako tara nyieun kahadean ka batur Tara nulungan. kumaha lamun dewek daek sodako daek zakat tapi teu nyambung keneh boa teu dicas Eta boa tara silaturahim jeung baraya jeung kiai jeung ajengan jeung alam Allah kumaha dewek ayeuna dicas nanyakeun ka ajengan kadeukeutan kiai beureum jeung daek amah tapi teu nyambung keneh boa HP-na digadekeun Bahwa paling suwe dijual. rumah sah henteu anjeun salat teh digadekeun kana pangabutuh anjir eta nu leuwih berat mah boa anjeun salat teh lain karena Allah karena aya kahayang ditukeurkeun jeung pangabutuh digadekeun kana urusan dunya mana kewajiban anjeun salaku manusia pengabdian anjeun iya kana budu wa iya kana stain anjir puasa dikeureueuh tapi eueuh hasilna nya nah eleh ku hileud ai puasa dina bulan naon Ramadan ai hartina Ramadan pembakaran ai dibakar panas tiis panas apa hileud apa hileud panas akibat teu barang hakan ngabuleun maneh bayangkeun hileud mun mikir tina tangkal itu tangkalna aya di Brebes manehna hayang ka Jakarta atawa hayang ka Cirebon mungkin teu henteu tapi manehna tapa puasa akibat tina puasa panas awakna jangan jadi kukupu bisa ka Cirebon ini tiber nu hese digampangkeun naha ai hileud aya hasilna puasana ai sia naon puasa teh kalah para sea nahan lapar wungkul. zakat kalau beuki pedit sia teh beda masjid geus parang-rang Siri omongkeun. Allahu nya euy orai puasa manehna akibat tina puasa awakna panas megar ngora deui hayam puasa di mana nyileungleum teu dahar teu nginum akibat tina puasa awakna panas nepi ka bisa megarkeun anakna aya gunana eta hayam naha eleh ku hayam ai sia ladang puasa naon Cing.
Jauh doang. Jauh. Eta Aing ladang puasa teh eta we THR. nu dipelong dari THR. Wah, digadekeun kana urusan dunya. Paingan teh dijabah. Eta geuning panyakitna. Tu sangka sia da wala. Pinter. Gitu, Pak. Syukur. Sok ayeuna mah urang gawe we. Salametkeun nagara, salametkeun pamimpin urang. Nyaeta Gusti Yudhistira anu peuting kerek diculik. Urang init gawe we nya, Pak. Heuh. Urang ngampih-ngampihkeun ulah hayam. Sok atuh apikeun. Itu bueuk nu teh kencarkeun karunya tong dikerem we. Cileuk. Alu resep dek kana bueuk teh. Nah, make resep Kang. Asa nempo potongan. Ada nu pemotongan di Cidahu. Bebeja heula ka mah. Hayu.